Pernyataannya yang meminta Jaksa Agung menonton tentunya video yang sempat viral, kemudian juga sudah tentunya menyimak tadi secara penuh statement dari Arteria Dahlan. Komentar Prof. Arteria Dahlan. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indo. Basa teh ciciren bangsa. Teu apal basana, tangtu teu apal bangsana. Nah rek tega basa Sunda perlaya. Salaku bangsa Indonesia nu nyaho yen Indonesia beunghar ku basa jeung budaya. Nah rek tega. Salaku urang Sunda nu make basa Sunda, nyaah ka Sunda. Nah rek ngantep. Titinggal Sunda nu nyesa, ukur nyampak dina basa. Alam reujeng kadaolatan apan batur pangorenyang. Bongan urang tegetapan, bongan urang cicing, bongan urang ngantep, urang beakeun hancengan. Nu kolot, nu ngora, budak, cacah jeung menak, rahayat jeung gegeden, tukang tani nepi ka presiden, piraku teu bayeungyang. Tuh, tingali. Raja Wisuna geus ngumbar sihungna. Sandekala geus teteteg cicingna. Nu marudah motah geus mimiti rongkah, geus ngaranjah banda sekeseler bangsa. Apan, basa mah teu cukup ku dimumule, tapi kudu bari dipake. Nah harek hare-hare, nah harek anggar ngamomore tur teu malire. Nu dipieling lain saukur basa nu jadi ciciren bangsa. Tapi banda titinggal karuhun nu ajena leuwih linuhung bata nu sejena. Basa nu hirup di masyarakat, basa nu geus hurip dina jeroning ati sanubari. Nu direuah-reuah lain saukur basa nu jadi geusan pangbubungah. Tapi mustika nu jadi jati diri mandiri, nu estu sifatna wening dumeling. Modernisasi, globalisasi, reformasi, lain pasoalan nu bisa ngahihiledan nanjungna basa indung. Nu kiwari kudu dihangkeutkeun nyaeta revitalisasi sangkan basa Sunda teu lastari. Sakumaha anu dipikat terang dina taun 1847 Pakistan merdeka tina jajahan Inggris. Anu saterasna eta negara Pakistan teh dibagi dua bagian atau multi provinsi, nyaeta Pakistan Kulon anu ayeuna jadi negara Pakistan, jeung Pakistan Wetan anu ayeuna jadi bangsa Bangladesh. Bangsa Pakistan nu harita ngangge basana teh basa Urdu, sedangkeun Bangladesh nggunakeunna basa Bangla gitu kan. Sarijintana nggunakeun Bangla. Dina putusan pamerintahan disebutkeun yen basa Urdu teh ditetepkeun salaku bahasa nasional sarta basa Bangla kedah ditumpurkeun ataupun dileungitkeun. Dadunan eta pasualan ataupun eta putusan catatan sareng dokumen resmi anu kawitna diserat ku basa Bangla kedah langsung dipupus digentos ku basa Urdu. Kanyataan kitu teh ngalantarankeun para panyatur basa Bangla ngarasa ambek lantaran ngarasa iteung-teunganan. Der we ngayakeun demo dina eta demo teh nu lumangsungna dina kaping 21 Februari tahun 1852. Tos ngalantarankeun puluhan urang tilar dunia sarta ratusan urang taratu. Tina eta kajan tenang, ayeuna pamarentah ngabulkeun tuntutan demo sangkan basa Bangla teu cios ditumburkeunana dina kamekaranana
satrasna basa Bangla populer disebut oge jadi bangsa Bengali, basa Bengali. Tina eta kajantenan warga Pakistan wetan demo mertahankeun hak hirup basa indungna dugi ka aya korban jiwa nya sasih November tahun 1888 UNESCO salah sahiji bagian badan PBB tos netepkeun yen unggal kaping 21 Februari teh ditetepkeun atau dijantenkeun Poe Basa Indung Internasional atau nepi International Mother Tongue Day. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indung. Papantunan kacapi nu ngajentreng ti sajatining bihari wirahma mirig lalakon nu kiwari giliran carita urang kalan-kalan urang jadi sangkuriang nu ngacacang nilar banjar pamidangan samar kahayang samar tangtung samar kalembur sarangan. Angin puyuh gumuruh jeroning jantung nebak sukma ngalayang kamana boa kawan-kawan urang jadi munding lain gentur tapak tanding batu apal naon nu dipiteda panceg mudag pangjugjugan sagalana kumaha nu ngajentreng-jentreng jentreng rancak tandaning kudu padungdung lamun anca eta mangsa balitung rogining untung rajah geus lawas dibuka sedang urang beut keterang lalakon teh geus tepi kalebah mana 1880 Di hiji rohangan karya Arif Abdillah. Di hiji rohangan di rumah sakit aya nu nganti-nganti sepi jeung pati siga harita renghap salira mungkas lalampahan raga pangberokan yasana Ari Andriansyah sihung-sihung waktu ranggeteng ngegelan impangan sajengkal kerepes umur di ruang rumasa breh raratan carita ngepung matangantingan di dieu ukur simpe di dieu ukur peteng karesi teuing kulantip ngukuntip usik harapan lepas tirenghap karenghap napas Bandung 2007 Pongkor karya Teddy A.N. Muhtadi kahaturkeun ka anjeun mayit lalaki anu timbul balebat cahaya emas kahaturkeun ka anjeun parawan leutik nu ngangres di lemah Pongkor dina kuburan-kuburan tanpa panjang dina terowongan maut dina dongdang dina sarung labeku layeun nu kateu kahaturkeun ka anjeun nagri nu rapuh jeung pakewuh hate nu campuh nu terus nyulayaan sabati tikat jeung impengan Surat ti Indramayu Yasana Kodi Suwarna. Humaragung geuning kuring muker gering nyang saya antara tibra jeung beuntak patembongan geuning kalangkang raga ka tukang-tukang
di dieu sabot rumengha satitik ieu getih geuning disadap tina jajantung reungit nu saheng ti kusir mongkleng mangnyeupikeun harewos malakal maot teu walakaya nganti janari milang detik ku kamelang kalangkang boa isukan taturai ninggalkeun kurungan raga 1001. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indung. Bahasa Indung teh sok disebat bahasa asli atau napi bahasa nunggaran di kawasan ku hiji insan atau napi hiji manusia nu diwariskeun ku hiji indung ti mimiti gubrag lahir. Eta bahasa indung teh terus mekar jadi alat komunikasi atau napi alat interaksi jeung sasama anggota masyarakat basana seperti kulawarga atau masyarakat sabudeureunana. Kamahiran ngagunakeun bahasa indung teh kalintang pentingna pikeun jadi dadasar cara mikir kahareupna. Kurang mahirna ngawasa bahasa indung biasana sok jadi rereget atau napi ngantegan dina proses ngawasa bahasa sejena. Kulantaran kitu kalungguhan bahasa indung teh kalintang pentingna dina dunya atikan mah. Dina konteks di Indonesia, bahasa indung teh identik jeung bahasa daerah atau bahasa lokal. Ku kituna bahasa indung keur urang Sunda mah umumna nya bahasa Sunda teh. Mun cara ngimeutan klasifikasi vitalitas ti badan bahasa, bahasa Sunda teh aya dina posisi aman. Hatina jauh keneh kana tumpur teh. Gitu kan. Masih kena jag-jaguar ringkas, tapi lain hatina bahasa Sunda bakal terus-terusan jag-jag atau lebih sehat atau lebih jag-jaguar ringkas. Da panjelma ge sakapeung sok keuna ku panyakit atau lebih keuna ku hama. Kantenan bahasa indung kumargi ditangtayungan ku undang-undang bahasa daerah nya. Dina UUD, dina kadinageun aya Perda nomor 5 tahun 2015 pemerintah lepat pelestarian bahasa sastra dan aksara daerah ieu teh ku pamarentah dina hartos secara legal formal ditangtayungan secara hukum. Atuh urang meureunan salaku masyarakat anu make ieu bahasa kantenan kedah ngamuliakeunana teh gitu. Non margina kumargi aya ajen-ajen anu dikandung ku bahasa daerah anu bisa jadi teu aya dina bahasa Indonesia sok sanaos beuki seueur kadienakeun kecap anu laleungitan pamina patalis sareng kamakaran kamajuan zaman kemajuan teknologi misalnya boboko teu aya kumargi kalindi ku Magicom seeng teu aya kumargi kalindi ku langsung ku panci produk-produk teknologi kadienakeun kitu urang kedah ridho eta mah tapi kecap-kecap anu aya dina bahasa indung kantenan ari baca mah kapan patalis sareng rasanya barudak upami kurang dititenan anu dilatih ku sepuhna di bubina nganggo bahasa indung sareng anu nganggo bahasa Sunda
benten katingalna dina karakter nate. Jadi sanes wae urang miara hiji basa gitu nya nyata basa Sunda, tapi oge miara nilai-nilai, miara ajen-inajen anu dikandung ku eta basa. Basa Sunda upamina patalis sareng lemas narasa. Sok sanaos urang Sunda oge loba anu kasar pribadina, loba anu telenges jalmina, seueur anu tepat. Tapi secara umum bahasa teh kecap-kecap dina hiji basa teh ngandung ajen-ajen, ngandung nilai-nilai gitu. Upami murang kali anu dilatih bahasa Indonesia upamina nyebutkeun enggak mau teh bisa jadi ku ekspresi anu enggak mau atuh bu, enggak mau atuh mah gitu. Tapi budak anu dilatih ku bahasa Sunda moal nyebutkeun alim atau nyebutkeun alim teh benten gitu. Jarang enggak mau dina hartos tetep aya nilai-nilai anu dikandung ku di bahasa. Jarang kitu pantenan urang kedah ngamuliakeun ieu salah siji kekayaan budaya urang, budaya Sunda. Kumargi hiji budaya teh cenah moal bisa mekar upami teu dirojong faktor penentu anu pertama, faktor anu jadi sasangga anu pokok teh dina mekarkeun hiji budaya teh nyaeta basa. Kayak kumaha bisa mekarna upamina kesenian-kesenian anu nyebar anu aya anu beunghar di atas Sunda upami henteu ku maranehna dihirupkeunana teh ku basa Sunda. Kitu deui tradisi-tradisi anu hirup nah di Baduy, nah di Kampung Naga, nah di Ciptagelar, nah di mana maranehna marake basa Sunda dina ngahirup ngamekarkeun budayana teh gitu. Tah ieu teh bisa jadi laun-laun bakal narungtutan pupus, bakal nungtutan musnah upami teh bahasana terus teu diparake ku urang Sunda. Jadi luar biasa saresna. Sanes wae keur kapentingan komunikasi sampun gaul dina kahirupan sadidinten, tapi oge keur nanggeuy keur jadi sasangga hirupna hiji tradisi jeung budaya hiji wewengkon. Kemudian gitu numawi kitu hayu urang piara, urang pake dina kahirupan sapopoe. Jadi upami para mahasiswa di jurusan Sunda oge karudia di jurusan Sunda tapi nyarios nama kapan sok boga di kosan, boga di masing-masing akan teu yakin, simkuring teu yakin. Nah sadaya mahasiswa jurusan Sunda di bumina para bahasa Sunda tapi henteu gitu. Upami teh henteu tah dagorkeun sira urang sorangan geuningan di keluarga aing oge teu marake bahasa Sunda. Tah ulah duwi ka kitu gitu. Jadi samemeh urang ajak batur, ajak heula diri urang sorangan gitu. Ajak heula simkuring sok kalebet anu cerewet pisan di sakola ka barudak gitu. Sanes we nataan maranehna tapi manehna oge budak SMP upamina lamun hidup ningali bibi hidup, ningali lanceuk hidup ngajak putrana da umumna pan sok kitu nya ka budak upami lanceuk urang bibi urang gardu putra tah ngajak ka putrana teh saku basa Indonesia. Jangan main di situ atuh sayang gitu kan biasana mah simkuring sok ngomat-ngomat ku urang mah cing eta si alo teh kitu nya. Kabulah teh ulah ku basa ieu atuh di Lembang mah atuh da daerah Sunda ajakna ku basa Indonesia. Da urang mah lain urang Batak. Iwal bisa dimalem ku urang misalna rakana teh nikahna ka urang Jawa. Si siswa teh kitu nya. Si teh nikah ka urang Batak artos terus aya percampuran silang etnis lah kitu nya. Tapi paminu mamahna urang ti Jengkol, si bapana urang ti Rayod, tapi nyarios ka budakna basa Sunda misalnya. Sok dianggo contoh sim guring nalika di Ciburial harita ya ibu-ibu nyarios ka budakna mau bilang juga apa kamu teh jangan nyopeso nanti ka keureut kamu teh. Duh ka kitu urang Ciburial ngajak nyarios ka putrana teh tuh kitu. Nah bisa disundakeun kira-kira nyonyoo pesok. Lamun kurang diterjemahkeun karena bahasa Indonesia misalnya, mama bilang juga apa, kamu tuh jangan bermain-main dengan pisau, nanti terkerat, ngeunah, dadu ngeunah mah karena rasa
anu ngomong nanti nyonyok sanes bermain-main gitu. Mama bilang juga apa, kamu jangan bermain-main dengan pisau. Anu ngeunah mah pan ulah nyonyok peso. Gitu. Nanti terkerak teu ngeunah. Nanti kakeureup dan anu geus ngeunahna eta. Jadi paten jeung rasa basa teh gitu. Aya rasa dina basa teh. Tak ieu anu sanes nama urang Sunda anu nyarios bahasa Indonesia simkuring sok ekstrim bisa nyarios munafik. Teu ngargaan karena basana sorangan. Urang digedekeun ti miti lahir, dipikeun ke maot ku bahasa Sunda. Nalika adi-adi we mahasiswa misalnya aya di dieu nalika lahir urang gubrang borojol tina rahim si mama si ibu anu ngabagiakeun teh si bapa tenan si aki alhamdulillah geuningan orok teh sakieu mulusna ya Allah nuhun gitu kan dibagiakeun teh moal ku bahasa Indonesia umumna mah ku bahasa Sunda. Lahir teh urang engke nalika urang pupus nalika urang rek dikurebgeun simkuring sok sering nyaksian kitu nya ajakeun anu ngurebgeun kuburan upami di Jaya Gede mah di Lembang urang Sunda mah di talakinan teh sok aya kuncen anu bari mangku eta layon sok nyiak simkuring kana punduk teh sasauna teh si kuncen teh ya Allah kaula mulangkeun ieu layon ka bumi tempat nasal ngajadi si kuncen teh nyiak kana punduk kitu musti ya Allah ya Robbi geuningan bahasa Sunda teh mimiti gubrang urang ku melendang tepi kajagang ke pupus urang ku bahasa Sunda. Jadi rasa emut karena kasauran pakarna jadi berata cikan bapak hoyong naros ka mahasiswa hari tadi hari perkuliahan ari urang osok ngimpi ku bahasa Indonesia cara mahasiswa teh tinggal rolong tara teu patunya kan ngimpi-ngimpi urang mah ku bahasa Sunda gitu hartosna sanyana mah deukeut pisan jeung kahirupan urang sapopoe da ti lahir teh ya ti lahir urang digedekeun ku bahasa Sunda gitu. Tapi nalika urang pohok ku ayeuna rupa-rupa pangaruh ku ayeuna sieun alasan sieun ngomong kasar gitu ayeuna teu nganggo bahasa Sunda. Ieu nu mawi kusimkuring sok dieun pisan boh kabar di sakola boh dina riungan sareng guru-guru sok omat-omatan pisan yen ulah sieun yen bisi barudak ngomongna kasar kuasikeun bae kasar oge da di lembur mah urang teu mada kasar. Geura ibu-ibu mama di lembur gitu. Sate kunaon atuh teu sia teh deui. Sate ku aing ge geus ditah ini tita tadi kasar ngomongna teh urang Sunda mah gitu. Mending kitu da, mending kitu. Urang Baduy oge kasar gitu. Jadi urang Cina oge nu ngaromong Sunda di ieu di Bandung kasar tapi marnena ngajenan kana bahasa Sunda. Da urang Cina, urang mana wae oge sadar yen maranehna digedekeun teh bisa hirup teh di wewengkon Sunda di Bandung di dieu. Kumaha kitu mah enggak kasih badak ka mana-mana pun urang komunikasi sareng urang Cina pasti bahasa Sunda marnehna teh gitu. Umumna mah gitu. Nu di Cina-Cina di Lembang misalnya ku bahasa Sunda. Sadar manehna yen usaha teh hirup maranehna di teh urang Sunda anu balanjan anu ngahirupan maranehna gitu. Kitu deui pami simkuring nyarios sareng urang Jawa, simkuring gok sareng urang Batak di Lembang misalnya gitu. Simkuring sok sanaos ukur terang sabaraha kecap tapi pamina nuju simkuring reda di soto Surabaya misalnya di Lembang sok bahasa Jawa pinten Mas pinten telo Mas upami sabarahanya upami kasar nama pirang pinten telo Mas pinten Mas segoe singgil kerupuk kali nasinya 1 kerupuknya 2 misalnya eta si Mas oh saking Jawa toh Pak jeung manehna oh dari Jawa Pak bukan saya orang Lembang tapi manehna asa dihargaan pisan ukur ngomong sakitu kitu deui lamun simkuring balanja di warung Batak ya teu pirangan kan apa terang sakecap misalnya gitu. Mau lihat ya Bang? Oh, mau lihat teh. Hatur nuhun, mau lihat teh. Jadi ku cara kitu nalika marana dihargaan ku bahasa daerahna, karaos kitu yen urang aya perhatian kana bahasa daerahna. Urang oge kitu. Mangga upami ieu cara mikir ki urang balikeun urang Sunda sorangan ngarasa teu hayang hargaan kana bahasana. Gitu. Jadi mangga urang sasarangan. Bade adik-adik mahasiswa, bade hayu urang biasa kan penting ngapake bahasa Sunda.
Arek ulah kahalangan ulah kahihileudan ku soal upamina bisi salah una kusupkeun wae. Da cek simkuring tadi lamun teh aya nu ngomong salah bumi jeung rarompok, canak jeung bantun, kakopting kadangu keun bae. Nu penting manehna ngomong bahasa Sunda. Nu penting mah eta. Lamun dia dijadikeun hahalang, regen, engkena laun-launnya nu tadi teh jadi modus sih urang eta. Modus lah gitu urang eta namanya alasan teu make bahasa Sunda. Da asana teu gaul. Di bahasa Sunda mah karaosna gitu. Padahal luar biasa gitunya sarasna mah gitu. Di luar negeri di mana-mana di mancanagara ayeuna beuki katinggal kesadaran maranehna lamun teh datang ka Indonesia teh hayang ningali nu padahal jeung tradisi budaya teh lah. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indo. Surat keur citra resmi biasana Godi Suwan. Wilujeng angkat jungjunan sanajan mata tibelak raheut taya daya kapaksa urang paanggap kamari anjeun nageri basa urang patepung pikeun panungtung harita purnama midang geni tapi ati bati peteng rumasa kula taya pengawasa dewasa ngalaga jeung maharaja teu daya ngayonan sang Gajah Mada. Wilujeng angkat junjungan kula langgeng dina geri dalam layu 1880. Setetan ti Gunung Batu yasana Wahyu Wibisana. Ketrek palu kana batu kaseueur ku sora ombak jejontor memeh kamera. Di Gunung Batu perkara bituna hegak papas tina gawir dadaragas. Di Gunung Batu perkara ngirulungna kesang tina pudunan tonggong kelak. Di Gunung Batu perkara begangna kertas ratusan kana pabeasan ngoretrang. Ditulis di Gunung Batu kesang ngocor kasulitan. Renghap kabawa ku angin laut prakarya dunia jeung jelema. Perkara kuring di manehna. 1882. Klik puisi yasana Wahyu Wibisana. Klik ti asih, celak ti awak. Celik ti aing. Ber ku azet. Ba ku akbar. Dis Cipati ati puisi 1879. Hadi AKS kareta nu terus kebat. Nah, ieu kareta terus nyemprung dina peuting hideung meredong. Kapan urang geus gilig indit bari mikul pangharepan. Miang jeung tanaga panyesaan jeung kesang nusaan kali tapakna. Urang nyingkah nyiar lembur ngempur keneh ku bulan. Nyusul tane nu beus juuh cinyusu. Di dieu di lemah cai
pangancikan geus eueuh lahan satapak jeung langit satiung pikeun nyenghap sareng hapa. Tapi terus mangprung ieu gerbong ngahudangkeun ka keung nu tinju ringkap. Urang deui, peuting deui. Nya kaditu katebeh wetan kawas nu rek muru balebat. Lebah mana ari hal teu pangereungan. Dayak nu bisa nuduhkeun da puguh teu kaimpleng lebah mana urang reureuh. Balok demi balok sesak besi nu ngadingding, terowongan nu manjangan, nururung-nururung waktu. Jeung singar-singar abad nu hurung geus kalarung kaliwatan. Kareta terus ngahegak mapai rel ka tepi suwiring, kumuruh nyurang lembur demi lembur nu arahe. Di saban jandela urang ngan bisa reuteum nenjok bumi panineungan. Kebonan tinggrung gunung jadi beton, pasawahan tinggurilap jadi baja. Walungan mudal kusara, bangke orok rijeng rungkang tatangkalan. Jalma-jalma rajek ngarelu jadi hasup nu harireun. Anteng nyakaran pasir gudawang, jeung gunung-gunung nu daroyo. Rek kebat ka mana ieu kareta? Taya nu nyowara. Parapatan katresna. Tah didinya di tempat eta urang duaan pateuteuk soca. Dan dipug hate masih karasa. Parapatan lebah budunan urang nepulkeun ka asih katresna. Saksi rundayan katresna waktos tepung munggaran. Tah didinya dipekolan di Simpang 5. Salira nyepeng panangan ngedalkeun ka asih cinta. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indung. Bahasa Indung mangrupa hiji hal anu kacida pentingna kitu. Margi bahasa teh mangrupa hiji karakter atau hiji identitas dina hiji bangsa kitu tah. Nu namina bahasa Indung eta aya ti urang leutik kitu. Bisa dibilang eta bahasa teh nya warisan ti kolot urang kitu tah, ti indung urang. Mun dina urang Jawa Barat mah ilaharna bahasa Indung teh nyata bahasa Sunda teh ya gitu. Ku kituna abdi mah miharap kitu nya nu namina bahasa Indung teh kedah dimulai nya pang caket nama ku urang sorangan kitu tah ngagunakeun bahasa Indung nya lira. Aya istilah mah bahasa teh ciciren bangsa gitu. Numutkeun simkuring bahasa Indung teh nya kawilang penting gitu. Nah, sabab bahasa Indung teh mangrupa bahasa mimiti anu diturunkeun ke indung urang gitu. Yang berenang bahasa indung urang sakumna urang Sunda mah nya bahasa Sunda. Nya teh kawilang penting dina cara komunikasi oge merenang turunan kana pangaruhna kana budaya oge tingkah laku urang salaku urang Sunda. Bahasa Indung kantenan kalintang pentingna. Kahiji bahasa Indung pikeun ciri anu mandiri. Jadi identitas hiji bangsa. Lantaran teu sakumaha bangsa nya dibanda bahasa. Begituna bahasa Indung penting pisan pikeun jadi ciri hiji bangsa. Kapan aya ukara
bahasa teh cician bangsa. Lagi pasana tangtu lagi kuy bangsa. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indo. Urang naon di Cinaon. Yasana wayui bisana. Urang naon di Cinaon. Tepung dina gunung panon. Tenepi kana teu baseuh tapi nganteng tali deudeuh. Urang naon di Cinaon. Bet ngolebat dina panon. Harita apan urang pada ngarayapan jagat. Muntang tali wanci nu teu muni teka ciri. Kagungan Gusti aya mangsana tekebat, aya mangsana pegat. Urang naon di Cinaon. Ayeuna urang keur naon 1882. Mudag kahari karya Gustia netep piluh semangat ngajalankeun kehidupan ieu. Sanajan piluh kuja coba pikeun ngaholak hiji cita-cita. Netep pinuh ku hareupan pikeun ngaholak hiji impian. Dina ngawujudkeun hiji kahayang pikeun mangsa hareup anu gumilang. Ngan hiji hareupan anu kuring cekel. Sarta niat kasucian dina jero hate. Lengkah pinuh ku kayakinan pikeun budal hiji cita-cita. Sanajan jauh ti geulapna harta moal eureut kuring mudag kahaya. Sajak Rahmat M. Saskarana Gerilya Kabadega di wates desa diikat bolong di beber sarung. Tacangkengna bedog panjang lengan nyekel bambu runcing. Acigur Sarang Wartir Walanda pesta di kota. Haten jaga tekimia nangtung ajeg na tempatna. Dada lalaki leber ku ketih kawani. Susumbar tanggah ka langit kangenes ati. Demi asih atana kadeudeuk aing mau ingkah najan sajeunjeun. Wanci subuh mortir Walanda ngajorak desa. Pajar hibar lembur hibar batan sumerah daek dijajah. Maranehna leuwih genah jadi lebu
di tanah kadede. Nu jaga di watas desa lastari dina seuneu evolusi kuburna teuing di mending gede nadada ulang. Bandung Juli 1863. Hujan bodas yasana wahyu sana. Ngabuing lambuan jauh ketika pucung-pucung. Kabaju babang kang punten tanah kembang paman suara. Brai asara as arimu dina film pulas hayas. Jaga kieu di dieu urang ari ini hijau hal moyang. Nya sing gara-gara ketika jadi kakangan ajang-ajang waras karena kanan si awal-awal 17 Hati biasana wahyu di sana. Aya manehna nu ngaranna hati. Nu sok datang dina keur sepi. Aya manehna nu teu oleh nanya. Kumaha? Jeung aya kuring nu teu bosen ngawalon. Teu nyaho. Tidinya aya manehna jeung kuring nu sok silih baturan nyari. 1871. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indo. Nya sasih November tahun 1888 UNESCO salah sahiji badan PBTA tos netepkeun yen unggal kaping 20 di Februari dicantekeun Poe Basa Indung Internasional atanapi International Mother Tongue Days. Saterasna UNESCO kantos ngayakeun panaluktikan di tahun 2000 dugi ka 2003 netelakeun yen di dunia teh dina 7 dinten sakali aya basa Indung anu tumpur. Ari sababiah nama diantarana kurangna perhatian ti para panyaturna diantarana telah diparake alatan pengaruh globalisasi. Eta kanyataan teh tos ngalantarankeun sakur nu gaduh basa Indung ngarasa luas. Nu antukna langkung sumanget ngayakeun tarekah kangge miara ngamumule sareng ngamulyakeun basa Indungna ku rupi-rupi kegiatan seperti anu dilaksanakeun hampir unggal tahun ngeunaan bahasa Indung. Bahasa Sunda zaman kibari teh kurang sebat we bahasa Sunda rumaja bentennya. Bahasa Sunda anu dianggap para rumaja margi eta anu janten naon didikan terus sawangan tapi perhatian bu ahli bahasa bu sahawae dari kolot makan tenan para sepuh masih ngaranggau keneh bahasa Sunda insyaallah bu di lembur gitu dari di kota oge gitu kumaha bahasa Sunda ayeuna barudak rumaja kan tenan we urang anu kahiji teu kedah putus asa teu kedah pesimis jalaran ari basa mah da naonnya cek bahasa Indonesia nama mengalir lah gitunya bahasa matras we kitu hirup di zaman ka zaman upami urang nitenan naskah Sang Hyang Tisakandang Karesian upamina simkuring karesan kantos babala gonjangan nitenan ieu naskah anu ditulis di zaman Pajajaran harita abad ke-15 gerang Lampung. Itu masih 73% anu dipikahati ke urang Sunda ayeuna. Hartosna mung sakedik pisan, mung 27% bahasa Sunda di abad ke-15 anu tos teu dipikahati ku urang Sunda ayeuna. Ningal kadinya urang kantenan teu kedah pesimis.
tahun 60-an masalmun upami telepat kantos sasaluran yen bahasa Sunda zaman ayeuna teh ruksak pisan loba urang Sunda nu nyari bahasa Indonesia tahun 60-an kira langkung tapi tepi ka ayeuna masih keneh we ayeuna urang nguping deui yen bahasa Sunda budak rumaja cenah ruksak cenah kamalayon kasosok ku pangaruh bahasa asing tapi bahasa Sunda diparake keneh gitu hartosna di zaman ka zaman pangaruh bakal salamina aya tapi oge bahasa Sunda teras we langgeng aya gitu jadi simkuring kalebet anu optimis bahasa Sunda bakal terus diparake barijin ieu teh kendah ku urang disebarkeun teh sikap optimis urang sanes hartosna urang ngopohkeun fakta tapi upami urang beuki sering beuki mindeng dina forum dina nyaritakeun yen bahasa Sunda ruksak bahasa Sunda beuki teu diparake ieu teh kapan virus pikiran anu negatif lah anu kirang sae faktana memang di kota barudak misalnya seueur oge anu mimiti teu ngaranggo kulawarga di kota seueur anu tos teu ngaranggo bahasa Sunda ka barudak gitu. Tapi bahasa Sunda dugi ka ayeuna mah abad ke-21 tahun 2022 masih keneh diparake. Simkuring misalnya ngaulang di SMP 3 Lembang nalika di Piarang Acung barudak sing barudak saha di antara hidup anu di bumi bahasa panganteurna sanes bahasa Sunda. Kelas rata-rata 35 urang, paling seueur 5 urang anu ngacung yen di bumina teu nganggo bahasa Sunda. Bahasa panganteurna hartosna 30 urang, kirang langkung sabaraha persen tah? Upami 35 mung 5 urang. 30 urang masih marake keneh bahasa Sunda. Ieu teh hiji fakta, hiji kanyataan yen barudak anggap we Lembang terus kalebet daerah perkotaannya, tapi barudakna masih marake keneh bahasa Sunda. Tah urang oge teu kedah pesimis ku ayeuna pangaruh tina bahasa asing, tina bahasa Indonesia. Tetep we urang yakin yen bahasa Sunda bakal teras. Sok sanaos ceuk UNESCO unggal dinten aya sabaraha basa anu punah anu musnah. Mudah-mudahan we bahasa Sunda mah kalebet anu keurna punah oge bisa jadi beneran sanes punah sih. Udah bahasa Sanskerta teras robih jadi bahasa naon Sunda kuno teras robih jadi bahasa Sunda anger we kitu. Naon ngocor gitulah ti zaman ka zaman ngarambat teras kemekaran ti zaman ka zaman. Jadi simkuring upami teh nitenan bahasa Sunda ayeuna anu diparake urang rumaja leres aya pangaruh bahasa Indonesia bahasa asing tapi ieu teh akulturasi we percampuran dina pangaruh silih sosok itu pangaruh kalayan urang oge kedah jembar gitu narima eta pangaruh-pangaruh anu jualan di luar. Urang teu kedah antipati teuing misalnya upami aya kecap-kecap anu diparake ku barudak contohna kecap sotoy misalnya bisa jadi ayeuna mah teu kokolot begok anu babasan dipake teh tapi sotoy misalnya ieu kan kaasup kana bahasa prokem bahasa gaul ayeuna urang kedah nampi ka dinya kitu deui aya kamakaran anu sakapeung simkuring ngahulang upamina dina unda kusuk basa misalnya bahasa lemes lah naon ragam bahasa misalnya upami kecap porompok kadinakeun tos teu dianggo seseringna bumi upamina mangga tuh Pak ringih ka bumi kadinakeun jalma urang Sunda tos teu nganggo deui kecap porompok tapi bumi ieu urang kena ulah nyalahkeun kanu nyarios kitu teh gitu keun wae buang-buang ke mah basa lemes teh teu aya bahasa keur kuring bahasa keur batur tapi bahasa lemes we anu hirupna nu mana naha bumi naha rompok upami vitalitasna langkung seueur nganggo kecap bumi nu bakal hirup gitu kecap tuang nedam misalnya urang Sunda sakapeung hoyong nganggo bahasa lemes tapi salah itu nah kurang perlu dipersalahkan kedah dilepatkeun ku urang atau nanti keun wae lah gitu da cenah teori bahasa aya nu disebut tenaga pusaran para ahli bahasa kamus buku pailmuan bahasa eta kalebet tenaga pusaran aya ge tenaga pusingan nyata masyarakat anu marake bahasa Sunda
ilaharna jika kecap anu hirup anu vitalitasna frekuensina nu leuwih dipake ku balarea ta eta nu teras hirup itu contoh-contoh nu kari teh seueur pisan gitu nya bobotoh upamina anu tibeh ditu keneh aya kecap bobotoh teh tapi nalika di urang main bal misalnya jelegur Persib upamina leuwih hirup tah kecap bobotoh teh kaangkat naik ka luhur artinya vitalitasna kahirupanana produktivitas ya kecap lebih rea dipakai ke masyarakat tapi kan kecap bobotoh hirup kaluhur lah gitu. Iya salah satu contoh urang we kedah Jembar nampi kecap-kecap boh tina babasaan barudak rumaja misalnya sotoy kepo naon deui urak ayeuna kitu nya eta minangka gejala-gejala kasus-kasus kebangsaan anu sadidinten kasampak ka kuping urang anu paling ditampi ke Jembaran itu Rufina numutkeun simkuring kamandangna perkawis bahasa Sunda di zaman kiwari simkuring rumaos melang pisan margi masyarakat Jawa Barat khususna anu nggunakeun bahasa Sunda teh emang tos dipopohokeun kitu tah urang salaku mahasiswa bahasa Sunda gaduh tugas pikeun ngamumule ngajaga ieu basa gitu sabab lamun teu ku urang kusaha deui kitu tah sakitu ti abdi mah kanggo patarosan ieu nuhun. Kamandang simkuring ngeunaan bahasa Sunda zaman kiwari gitu nya. Zaman kiwari bahasa Sunda terus kawilang nya ngalaman anu ngaranna penurunan gitu nya. Degradasi anu ngangge bahasa Sunda gitu. Nyameureun sabab alkulturasi oge datangna budaya-budaya dengan gitu anu mengaruhan karena gaya hirup oge gaya bahasa anu dipake ku barudak Sunda sorangan. Nyameureunna eta teh lain hiji masalahnya tapi hiji tantangan gitu pikeun urang Sunda khususna nonoman Sunda pikeun ngajaga oge meureunna ngamumule gitu bahasa Sunda ieu teh salaku bahasa indung urang. Bahasa Sunda dina zaman kiwari kantenan teu kawal penting. Kumargi bahasa Sunda bakal nembongkeun eksistensina utamana di dunia maya. Tah nek pikeun nembongkeun eksistensina bahasa Sunda ku para panyaturna kitu kantenan kedah dideleuman teras dipuli supados bahasa Sunda tetap hirup. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indo. Nulun tak tiburuan. Karya Hadi AKS. Kadieu horeng waktu ngamalirna. Kalembur juuh di suku gunung. Sanggeus rungsek neangan pantok. Jeung buruan pangbalikan. Saban usum suku nulampar tereureuk nyiaran gendang Ciibu. Nyiar sora nu ngagentra samar-samar. Sanggeus poe beuki hurung beuki ruhab kana sirah. Nya di dieu rek ngagebrak saliliran. Saenggeus tulang lalocot saparat jalan. Saenggeus buuk muruluk sabuku umur. Rek bebetah tumaninah di imah leutik di tiung putih halimun. Nu pantona salawasna muka ka langit. Liliwatan angin jeung pikiran. Rasa nu terus lir neangan. Hayang tibra sabengbatan, hayang leuwur selenyapan. Tapi saban rub halimun cunduk kana suhunan, jadi boeh nu ngalampat kana badan. Jeung di luareun pantok aya nu terus uluk salam. Renjak deui jiwa nu lawas marudah.
lunta deui ninggalkeun buruan imas. Sunda Jaya Yasana Iqbal jeung Asri. Anjeun ngaku majar anjeun urang Sunda. Tapi mana basa kareus anjeun? Mana dialek wawangkeun anjeun? Mana tali paranti ditinggali karuhun anjeun? Mana sejarah lemah cai anjeun? Pajajaran, Siliwangi, katut sesengitanana. Mana lemah sarakan tempat anjeun, kumelar nusaban waktu gugupai nganti pamakti. Naon ketat anjeun pikeun miara tatar Sunda nu gemah ripah lok Cinawi. Moal nya anjeun antep ki Sunda ngarang-rangan lantaran leungeun-deungeun. Lamun nya anjeun seueur Siliwangi maju nanjeukeun Sunda di buana. 2018. Di pangumbaraan lalampahan telir hujan. Sabadanya puan bayeungyang, sabada malikeun suhunan, horeng mulang deui kasungapan. Kitu deui lalampahan urang baris ngamuara ka asal. Ngantri cai Yasana Wahyu Wibisana. Ngantri cai luareun benteng pipireun pabrik pada suka. Sesah cai di dieu mah bibi sapertos di sagara keusi. Sanes langit nu katiga nanging taneuh nu halodo, sanes mega anu giras nanging cai anu linghas. Leres eta teh bibi, leres ku seueur sanesna. 1882. Merdeka Bung, karya Cinere Isnandes. Bulan dina cuk-cuk laut nyelap antara seseukeut zaman nyakseni kalebetna bandera-bandera parak-pak dina kakacap 17-an beureum nyabodas tartas langit beureum bodas eusi peujit pulasna leuseuh kapentang poe kesang nyarancalakan demi tahun demi rehe geus bosen cek bulan hamun duar sab merdeka teh upacara jeung pidato nyeung haji perjuangan bungkul lambe pinuh slogan Bandung 17 Agustus 19 Bahasa Sunda, bahasa Indo.
Ulah hayo bae ngagugulung ka Rempang, ulah hayo bae ngagugulung ka Lewang. Tangto urang kudu boga pamadegan yang sangkan bahasa Sunda teh nanjeur, sangkan bahasa Sunda teh hurip jeung hirupna. Tangtu urang kudu ngagunakeun eta bahasa Sunda gitu kan. Alhamdulillah urang Sunda pangpangna ku ayana kaputusan sareng peraturan daerah yang bahasa Sunda teh diajarkeun di sakola-sakola ti mimiti tingkatan sakola SD dugi ka sakola SMA atau sekolah menengah SMA sareng SMK. Jadi ieu memang salah sahiji tarekah ti pamarentah anu kawilang cocok ya kanggo ngawariskeun, kanggo ngahirup-huripkeun basa Sunda. Dina ieu kasempetan simkuring umajak ka para wargi sadaya khususna para nonoman anu engke bakal jadi pewaris atau napi anu bakal neruskeun generasi samemehna. Jadi ulah era ulah ngarasa gengsi ngagunakeun bahasa Sunda. Prak gunakeun bahasa Sunda. Simkuring hoyong nyutat hiji adagium atau napi hiji kacapangan mun nyaah ka Sunda seuk atuh pake basana. Ngajungjung bahasa Indung, ngajembarkeun bahasa Sunda. Hurip Sunda. Bingah pisan simkuring ku ayana tacan lami di urang aya tradisi komite lepat di tahun sabarahnya 2015 di Unpad. Jadi ajakan UNESCO teh di Lami di Bedituna di urang mah di Jawa Barat di Sunda nembe rame teh kira langkung di tahun 2015 nalika Unpad harita Kang Ganjar saparakanca ngayakeun mialing poe basa Indung sadunya. Hadinakeun alhamdulillah beuki rame. Malah di tahun kamari sing rancage Kang Dadan Sutisna saparakanca luar biasa mapag ieu poe basa Indung buru parupa acara. Ieu luar biasa dina hartos hajat urang Sunda teh karaos. Naon anu dipiharep urang teh sanes yen urang Sunda anu tadi dia disebatkeun komite aya urang Sunda anu harus ngarasa geus basana ngarasa miboga kana basana sugan wae upami saban taun diayakeun acara mieling poe basa Indung sanes ukur jelegurna dina kaping 21 Februari tapi aya efek politis. LBSS upamina lembaga bahasa jeung sastra Sunda Kang Darpan sareng simkuring saparakanca saban taun ngayakeun surat himbauan surat pangajak ka dinas-dinas ka anu aya di Jawa Barat ka MGMP guru-guru bahasa Sunda anu aya di Jawa Barat sangkan ngayakeun acara dina mapag ieu poe basa Indung. Spanduk kata nabi pasang diri gitu. Ya teh lian maksudna supaya efek politis ka publik ke balarea. Lamun masyarakat maca mieling berbahasa Indung pasti kerung gitu naon bahasa Indung tahun 20 Februari. Sugan manehna penasaran nanyakeun. Namun itu mieling bahasa Indung teh gitu. Tapi minimal aya ningali dina spanduk kata nabi ngadangu aya pasang diri maca puisi, aya pasang diri diantara bahasa Sunda, aya pasang diri ngadongeng gitu. Sina katingali ku balarea yen ieu bahasa Sunda teh aya hirup dihirupkeun, dipikareus kitu kurang Sunda di saban-saban wewengkon di saban daerah. Jadi efek nama salah efek politik. Efek politik jadi politik kebudayaan gitu ya. Keur nembongkeun ka balarea yen saban taun urang Sunda hajat mikareus mieling poe basa Indung anu urang terang
Bangladesh harita naon sababna ieu tanggal 20 Februari akhirna diresmikeun ku UNESCO minangka poe basa Indung. Ku kajadian aya demonstrasi nu ageung pisan harita di Bangladesh nalika basa Bangla henteu diaku ku pamarentah minangka bahasa di eta nagara. Kami telepat kitu sasakalana dugi ka aya demonstrasi malah kami telepat anu pupus sagala rupi dugi ka aya patung bahasa ibu di Bangladesh teh gitu. Dugi ka gitu di batu rumah merjuangkeun bahasa Indung teh lah gitu. Ieu ku UNESCO dipiharap cenah jadi inspirasi lah gitu. Cenah jadi inspirasi keur etnis-etnis anu masih hareureupkeun bahasa Indungna gitu. Mugi-mugi we harapan jeung kuring kesan jeung kuring kana ieu ayana mialing pe bahasa Indung teh sing ageung pangaruhna bari hayu urang papag, hayu urang bagiakeun, hayu urang respon ku rupa-rupa kegiatan. Upami di jurusan Sunda UPI mahasiswa ngayakeun rupa-rupa acaranya eta sae. Minimal tapi kedah gogorowokan masuk hayu ulang ajakan ka batur heula. Tapi urangna heula nu ngomong Sunda. Itu naha hidup di bumi masing-masing jeung teu ngaromong jeung keluarga teu pinter. Tapi ngan pedah urang di jurusan Sunda wungkul jeung dosen di kelas. Tangtu we lamun kitu urang kalebet jalma nu munafik sakali deui. Munafik sing kuring keras gitu nya. Nyari tepel hati munafik. Urang kan saukur formalitas unggul pedah kuliah di jurusan Sunda. Tapi hayu ajakan teteh hidup lanceuk hidup bibi mang segala rupa anu ngajak nyarita ka putrana ku bahasa Sunda kurang lalaunan katenan we urang kitu nya bahasa Inggris mang tokeng bahasa Indonesia atulah gitu. Si Kang Hadi oge munafik gitu lah kitu nya. Lamun bibi urang lanceuk urang ngajak nyari ka putrana nya kurang ku bahasa Sunda minimal diajakna eta budak teh lah gitu. Ku cara kitu we gitu. Nya upami tiasa nyaram ku cara nu mata kraoseun mangga. Tapi eta anu tiasa dipilampah minimal bisa dipilampah ku urang sadaya gitu. Nalika di lingkungan keluarga urang lalaunan tiasa nyebarkeun virus anu sae. Ngajak mangaruhan keluarga urang heula gitu. Sina marake bahasa Sunda dina paguneman sapopoe. Di lingkungan di kampus, di lingkungan kontrakan, di mana-mana lahnya urang ajakan bahasa Sunda gitu. Jadi ieu minimal anu tiasa dipilampah. Saya pangurang tiasa nyerat disalianti anu dilakukeun dina paripurna dipilampah urang sapopoe tapi urang oge bisa nepikeun gagasan ide-ide jeung kumaha ngagunakeun ieu bahasa Indung teh dina tulisan, dina carpon, dina esei, dina rupa-rupa. Eta lampung saya. Kumargi ada tulisan maka bisa dibaca ku ribuan jalmi gagasan ide-ide urang teh. Di waktu eta tadi hayu urang bagiakeun urang reulah-reulah ieu poe bahasa Indung sadunya teh kalayan minimal ke diri sorangan jembarna keur batur urang ajab urang gedekeun efek-efek politisna politik kebudayaan eta urang Sunda sing saladareun yen bahasa Sunda teh nya bahasa anu kudu diharap urang Sunda gitu. Jadi laras ceuk LBS sarita upami leungit basana leungit bangsa. Jadi Sunda teh dina naon sih saeuna identitas Sunda teh dina kujang, dina ikat, dina basa, dina lalabuan, dina kawin. Eta identitas budaya anu puguh anu pokona pisan mah dina basa. Jadi Sunda teh bakal leungit lamun teh basana geus leungit kira-kira gitu. Bahasa Sunda, bahasa Indung. Sajak Cirati Isnendes Bojong Kokosan 13 Desember 1945 Aturan
Aki Raden A.A. Asmadireja. Jajabkeun katapau wates daya lebah dinya. Rek nyarigsik lemah mageran tirta kurasa rosa nu ngagalura. Tuh huma mumunggang tegalan jeung talang geus katingker durwiksa nu nguak ngawit awak guru Sunan Ampel. Aduh tong terang deredet cegur. Elon alum haseup hangit waktu kutang ngariep di bongohan juralin curika. Banusan tarimut kayuhan hanjuang perang bet sabatai nagelenge ubut panasaran nonohan kewajiban. Juni 1980. Langit Peuting karya Hadi AKS. Akhirna urang tepung di dieu dina kakangan nu baris langgeng nganteng ti peuting ka peuting isarah naon anu kabaca basa kuring anteng nyesep geuteur liuk panon anjeun lalampahan beuki jauh murulaeun nitih halimun mapai garis katumbiri geuning teu burung jonghok deui tepung deui jeung kalangkang nu mangkak saparat jalan. Nah anjeun inget keneh basa girimes ngepris nyuman embun-embunan urang anteng ngukur jalan ngukur kasimpe sapanjang dayeuh naon bedana asih jeung simpe ceuk anjeun cileuncang ririakan langit jeung peutingna angin hawa tiris nu geugeut ngarangkul ngageleuterkeun impian nu euteup mang taun-taun. Rek kamana anjeun mun tamun isuk balebat nyingrai rek saha wak canitipkeun leuwang kamalang kuring geus sadia pikeun simpe dina hate miang deui najan pakuna rojosan dina dampar suku poe-poe nu kaliwat lembaran diari kapan geus racaku catetan kasono jeung kapeurih di dieu dina kasimpe nu antep kuring rek ngagambar deui imut anjeun najan kembang nguguran dina ranggeman tahun 1988 dugikeun ka tahun 2022. Sore di Cicadas Pangeran biasana Wahyu Bibisana Tonggeret Cadas Pangeran geritna kalbah debat duka kena tungtung sepi Tonggeret Cadas Pangeran karena ting surusuk kana dangdaunan tonggo ting kelewir sesabitan langit Cileunyi di Cileunyi harita keur ngalayung jeung angin urip Ciawaking di Ciawaking harita tangtu keur ngaraguan kuring Bali 1982. Lengkah keur ayi prosidi hujan sareupna tong ceurik nyorang peuting da langit bisa dipulas warna hate nah bisa upus babaung ratusan anjing pun warna langit urang dikesah hate jempe karasa dordar dina lengkah urang nyaho kampung pangdekeutna jauh kene anjeun nyiar bulan dina ceurikna tarang nyaho warna dieu hideung kabeh dina hiji pengkolan kapaksa urang papisah kaler keur anjeun kidul jang kuring
Tempe teh jadi silih celukan lebah, beki jauh, beki tarik, jadi asa saapi. Kagawir langit mana urang tepi, kaburuan bentang mana urang datang. Tetela manggi hiji nusarua kapi hati, garentes bentes caret pribadi-pribadi. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indung. Pesan disim kuring kanggo poe bahasa Indung internasional abdi mah miharap gitu. Ieu poe teh lain ngan saukur mielin tanggal 21 Februari gitu tah. Tapi leuwih teh eta, urang kedah apal bahasa Indung teh emang kawilang pentingna gitu. Margi eta mangrupa ciri atawa karakter hiji bangsa. Gitu ti abdi mah kanggo PBII miharap nanya urang teh tiasa ngemumule ieu bahasa Indung teras salian ti eta ge urang kedah leuwih peka gitu. Urang kedah apal yen nya bahasa Indung teh lamun ditilik dina UNESCO unggal tahun lamun teu dimumule mah eta teh leungit bahasa teh. Da dina juga dina penelitian gitu tah rata-rata unggal tahun bahasa Indung teh leungit 2 bahasa gitu. Ku kituna abdi mah miharep nya khususna bahasa Sunda hayang urang mumule, hayang urang jaga hirup Sunda, hirup masyarakat Jawa Barat. Hatur nuhun. pesan merenang kangge poe bahasa Indung ayeuna. Nya berenang momentum dina poe bahasa Indung internasional ieu mangrupakeun salah sahiji pangemut oge pieling pikeun urang gitu. Salaku urang Sunda khususna nonoman Sunda pikeun ngahudangkeun deui rasa dina cara urang make bahasa Sunda oge merenang budaya sorangan gitunya, budaya urang Sunda supaya bahasa Sunda teh nanjeur deui kitu oge budaya. Mudah-mudahan merenang kasakumna urang Sunda khususna nonoman Sunda ieu teh mangrupakeun momentum anu penting pikeun pieling bahasa Indung urang nyaeta bahasa Sunda. Simkuring aya sisindiran nyaah kapapajeun Indung jalan pikeun ka sawarga bahasa Indung masing nanjung bahasa Sunda sing jamuga oge aya hiji deui kuwung-kuwung nutup Tanjung ngalangkang lebah sagara bahasa Indung masing nanjung bahasa Sunda Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indung. Anjog urang ka dieu ngiuhan neliliuh samoja madaru barusia dina genter jeung tetangger sabada senis karanu kapi banda keurugan tan beureum di dieu taya hartina ngampihan jejerih jeung kapeuring sesaing hak nu lesan cimata nu leungiteun sungapan geus daurkeun jadi amaya krampe papaskeun sampan jalan anjeun atawa kami heula nu baris milaan miang taya bedana wanci geus teh heula ngedatkeun ngaranjing ti mangsa dina tetanggar sewang-sewang naon nu kudu diabar ludeung sabada keueuh ngajirim lalancip sakin seban wirah matalkin geulik pati langgeng nyaring saban kelaksi tuncuy di dieu keyakinan ngarang-rangan sadahan sukma lir samoja nu terus muguran kana lahuna tae nu bisa nugahan angga rek hapsarakat sarapat boy urang sadrah rek ngageubeur asal lirat rek tibra asal nyapan tululun tak siaraan ngukur-ngukur kujur kuburan rek ngagolebkeun impian jeung danusan luhur paesan Karawang 2012. Pasopati karyana Arif Abdillah nu nepung-nepungkeun lengkah jalan dina gulubur dayeuh lukutan salira malitkeun rasa tanpa wakecan saenggeus pirang-pirang bayang namper dina unggal lalakon kosta kalan-kalan urang tumarumpang samaringkan basa tepung di jalan lewang atawa silih udag kalangkang rek beras ka mana deui lamun para pata
setan tebina jeung jungkrang lamun ramping umur renang tawing tepis wirang boa rorongkong hamo bimbang ngurujukan di dieu ngebaris miang jeung ngebaris mulang pada jungjung muru takdir sorangan. Lady Jane Yasana Godi Suwana. Kapan anjeun nugas nyenget lilin beureum dina ati? Mangsa girimis nu mangis palebah dijempling peuting. Laju anjeun metik kawat-kawat harpa. Ting belesat jam paling cupidok wening ngincer mamarasing batin. Anjeun imut bulan imut manis kareueut mamadu sempeng nyerep kapuseuring sukma. Lady Jane galindengkeun lagu-lagu katumbiri sangkan peuting warna-warni memeh kuring nyangking cahaya balebat. 1808. Ngaca Yasana Wahyu Wibisana. Ngaca unggal isuk unggal sore ngaca kana panon poe. Haneut moyan manceran jeung tunggang gunung angger saimah sapagawean. Teu karasa jahatna ambekan waktu nu ngagebosan kana beungeut kana buuk jadi kariput cetuk daun. Ngaca bareng jeung potret pepanganten ngaca kana pepasten. Mangsa rumaja bet karasa seungitna napas waktu ngadalingding kana rohang sanubari di ambung seungit ribuan beungeut kamari. 1880. Ngaharepkeun anjeun karya Kusniani. Anjeun tos ninggalkeun abdi. Teu terang naon masalahna. Teu terang oge naon kakurangna. Sareng teu terang oge naon salah abdi. Anjeun tega ninggalkeun abdi. Dikala abdi ngerasa nyaah pisan ka anjeun. Anjeun teh nyaho ka nyaah abdi ka anjeun. Ngaleuheun ka nyaah abdi ka diri sorangan. Tapi naha kunaon? Naha anjeun tega ninggalkeun abdi. Cai panon tos teu tiasa dibendung. Nyeri hate dihianatan ku anjeun. Tapi naha kunaon? Hate abdi masih tetep ka anjeun. Bahasa Sunda, bahasa Indo, urang Sunda. Sapopoe kadek lali, sasauran bahasa Sunda. Kaindung jeung kalapa, kalanjut jeung kahaji, sintarati bari ade budi. Bahasa Sunda, bahasa Indung, urang Sunda. Bisa
itu